tuh bener riweuh. Bro ngalahirkeun sok aya marhaba. Sarua kan. Genah yo gaji teh. Di mana anu kawinan, pentingna sok aya syukuran pengajian. Genah yo ngaji. Datang bulan Rajab sok rajaban. Genah. Datang bulan Mulud sok muludan. Mantap. Di mana-mana anu maraot sok tahlilan. Nah, eta bedana. Di uing anu maraot mah tahlilan kan. Parah di uing mah. Nah, anu maraot tahlilan. Lain kabayangnya. Eta ahli kubur sing aceng balik ka mana ya almarhum balik tahlilan. Nu hirup tahlilan. Kupingkeun, bilih guru urang di dieu teh acan kantos nerangkeun, bilih kalangkung, salaresna Kang, salaresna ieu. Di mana-mana aya nu maot, haram dikeun sapekerkeun. Awas, teu meunang dikeun sapekerkeun.